Ibu lamun yakinkeun hayang karasa buru karasa hasil pagawean amal ibadah urang sadayana kataatan urang ka Allah, janji Allah da di alam dunya mah ukur kembang buruhna teh. Sekali deh janji Allah mah da ukur kembang segala rupa teh amal ibadah urang ayeuna kataatan urang ayeuna ka Allah buruhna teh mun cak kasar mah ganjaranna teh ukur 1/10 atau ukur kembang tanda-tanda wungkul da gede nama engke. Bujang hingga amal saya amal awal kayak lamun kaburu teu kaburu dibersihan di alam dunia tak iya tanda-tanda nama di alam dunia mah tanda-tanda sakepru dibere tandana teh mun amal saya dibere tandana teh kanikmatanna teh dibere katingali katenanganna sakepru da gede nama engke da ieu mah sakeprul balesan ti Allah dibanding anu sanyatana sajatina balesanana pikeun urang masing-masing lakuning urang dak gede nama dia pastikan balasan di Allah Subhanahu wa taala nu karasa pasti di alam yang panjang alam anu teu aya deui tungtung alam tegasna di akhirat jaga tak engke balasanna teh gejlingna teh ka mana urang teh nah di surgana Allah tempat kanikmatan Allah da sabagian hasilna di alam dunya pedah urang remen ikhtiar hayang taat ka Allah atau urang teh tigejlig heula ka neraka tempat bebenduna Allah bongan hirup di alam dunya teu hayang ngamanfaatkeun hirup teu hayang ngamanfaatkeun kasempatan di alam dunya pikeun taatna ka Allah Subhanahu wa taala ka eta. Nah ada orang atau hari uang cenah da nguping da muludan kamari di mana-mana ada orang teh bakal digupay digero Kangjeng Rasul langke di akhir mata sok getol muludan oge hayang digero mata sok getol marhabaan ge getol selawatan ge digero ku Kangjeng Rasul yaumul akhir teh bakal digero sakur-sakur umat mantena digero yakin tur pasti da eta digero ku Kangjeng Rasul teh umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi masalah nah urang nah kaasup umatna atawa lain mah apa urang ge aya setiap baheula ka ayeuna teh ibi ge mata sok sholawatan tak sok marhabaan teh bagian ti umat Kangjeng Rasul ceuk urang nu hayang di aku. Nah bakal ngulem maka bakal ngalem Kangjeng Rasul ka urang urang hayang bakal menang syafaat akan buktos di ayat kursi nya mangdalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni dititipkeun syafaat kami ku Allah ka saha ka Rasul ka anjeun Muhammad fe syafaatan umat anjeun kalaya izin ti kami tegasna izin ti Allah Subhanahu wa taala anu mudah-mudahan sabagianna urang teh nguping jeung tiasa mendakan ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngopi digero ge percuma digero teu kadenge mah nya teu kuping ku urang gogorowokan modal budak urang ge urang growok kowong belah wetan kowong belah kulon growok kadu growok kadu growok anu ngadengikeun nu kadenge mah hare-hare begitu. Wah dina pengumuman oge di masjid merenya salaki ibu mun saka kurung abdi meureun growok cek RW eta ieu teh PKK anu posyandu growok dinten ayeuna kempel ibu-ibu pan anu balon tongor lobanya nu giat aya aing daratan anu henteu tah bisa jadi kata kitu kabeh tah sa RW sakampung teh digerokeun dinten ayeuna hayu urang sasarengan naon gotong royong aya nu indit anu api-api buru-buru kerja bakti gorowokeun nya digorowokeun diumumkeun kabeh sakur-sakur nu aya mah di bejaan nampi wartosna nampi eta pengumumanana katampi sadaya nah datang kabehanana panteu teu kabeh nu datang teh anu datang teh anu sumanget anu manerikeun anu api-api poho jeung sagala rupa engke ge urang digero Kangjeng Rasul digero ku Rasul teh ummati kadieu umat kami kadieu kabehanana kumpul bareng jeung kami menang iuh jeung kami menang ridho Allah bareng jeung kami menang syafaat kami menang rahmati kami sakur-sakur nu bareng jeung kami tong hariwang tong salempang aya ridona Allah salametna hirup jauh tina fana salametna di paeun Allah Subhanahu wa taala sababiah syafaatu udma teh anu dititipkeun ku Allah ka junjungan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bagi harayang eta teh modal di alam, tapi siga di alam dunya we. Jadi di gerona ge kan kudu semangat naon da di gerona ge mun di alam dunya we ka pangaosan arapa arapa pangaosan teh aya apa pan teu sakedik teu sadaya nu arangkan da asaku asap pirahu dan beres model kieu pangintennya punten model ieu mingon sonten ku kira-kira pan itu loba nu arapal pan teu kabeh nu apal teh ini bah kakupingeun kaku bisa jadi kakuping salaku urang aya syahadat nama ngan masalahna nepi jeung henteu na gumantung urang ayeuna gumantung urang ikhtiar urang taat ka Allah na ayeuna itu naon ai digerona teh pan seungah digero ku adzan digero ku pangajian pan seungah tah ieu teh ibu urang sadayana diantawisna angkatna urang ka pangaosan diantawisna urang getol silaturahmi mun aya rezeki sakutak sakedik sok rajin sedekah sok rajin nulungan kanulian nulung ka batur atuh urang teh jag-jag keneh tanaga urang sok dibuktikeun sok babantu jeung dulu babantu jeung tatangga lintang ti kajaba lain ukur hayang buruh urusan dunya peperieun urang teh hate teh sok nogencang hate teh sok rada balieur kana kakawasan Allah teh sok ada rumahu sok aya humandeuar sok asar da mineng mah kurang narima kana kanyataan anu kana diri anu keur katarima kudu meh kuloba kasusah oh atana piping nu kabingung di antarana tanaga nu dipake sakeperuleun rezeki nu sok dikaluarkeun pikeun sedekah aya waktu luang pikeun ngaos jag-jag sehat diangkat angkat ngaos diumum pulung lamai di normalkeun keneh masih dipasihan waktos ku Allah normal lamai pikeun ngaoskeun shalawat ngaoskeun Quran ngadua jeung sididoakeun eta harapan ageng mah ibu sadayana da lamun nilaina pahala anu diimbangkeun jeung nikmati Allah hayang pikeun nyalametkeun hirup urang tebih ngan urang teh nu ditarekah urang rezeki urang tanaga urang waktos urang nu dianggopkeun taat teh hikeun hayang ngarawu hayang katoel ku rahmat Allah nalika kumpul ke di padang mahsyar ti kempel kawin Nabi Allah Adam alaihissalam dugi ka makhluk ke di akhir zaman sabadana urang kumpul sadayana hayang di antarana babarengan karembet babarengan napel babarengan rerejengan karawu kapangku dina qoriyahna junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diimangkeun jeung kalakuan urang hayang hirup surga nikmat dina surgana Allah nikmat dina karidoan Allah ku akibat taatna urang ku teh ku hasil taatna urang hasil ibadahna urang tebih